no cai heula no. Cai heula. Nya kalem we nya. We. Iya atuh ditampinya. Sok. Oh anjing mah teh luar ngariet di kieu. Nya. Kamari toleh teh ka dieu. Oh ka dieu mana sih orang? Sih bisi gawe heula. Nya ditampinya. Jadi puguhnya. Kamari teh toleh teh di dieu no kamari teh. Oh. Kayak Iya, yang pepenak sareng ono sini. Penak. Oh, perengki ono gitu. Perengki ono. Bakal ieu dah ka dieu deui. Toleh Ya teh. nama anjing ya bakal among ka dieu. Oh, anjing ka dieu deui. Kamari teh bari ningalan gitu, bari ningalan lauk. Oh. Kamari teh toleh teh. Oh iya ninggalan lauk ieu kias. Oh. Kamari teh ada buan tono di dieu lila aya sajam. Masa tono Jam sabaraha aya jam asaran. Terus asar jam sabaraha? jam 2. Oh jam 2-an. Bulan mah aya. Satono ngalewat kamari nyalan awi. Nyo. Bisa nyalain awi nah lain kendaraan tuh. Can datang tolena. Oh. Sep tole mah cenah. Kamari asa manakan di balong di dinya can di lembah. Padahal garwanya. Nya. Nya di balong idinya di lembah. Nuhun. Di balong gitunya. nuhun. Cuma tole genteran gitu. Nya lain kendaraannya. Nah di balong nya kada sareng batur ngobrol. Jigana bisa salah no. Nya bisi lepat bisi nu sanes sebenarnya. Makanya karena Nya kada abi mah ngobrol sareng eta membudinya. kamari teh. Wah, iya soalnya. Tanina bisa salah padahal. Bisa salah malukan alin tono padahal ya tono. Oh, padahal mah abinya. Ya nama kamari teh. Nah, acuk naon kamari? Kamari ngange motor nu pario nu koneng. Oh, nu koneng. Oh, nya nu didinya teh ya. Nya lah ieu motor saha cek abi teh. Eta tole. Oh, tole teh. Ka dieu. Ngajakeun. Manawi teh. Kamari hayang panggih jeung tono. Oh. Gitu si tole teh kamari teh. Da kamari teh tole teh geus nonton. Geus nonton ieu. Nonton dina YouTube dengan nempoe tono gitu naroskeun tole. Oh. Nah, jadi si tolena besokna meluncur ka dieu. Oh, meluncur. Karunya yang pernah. Alasna sedihnya tuh. Gitu. Kamari teh panggih di dieu. Apa ya bahasa motorna? Aya nu koneng. Heeh, Pario oh, motor saha ieu cek abi teh pario oh, tole teh. Tole mana mau gaya. Nya gayanya gede pario. Kan kamari teh pernah nya. Tuh. Coba kurang telepon anu. Telepon we nya. Kabarkeun oh, tole di dieu abi kudu ku tos di dieu gitu. Tole cenah ka dieu. Jam sabaraha ka dieu na anjing? Iraha anjing, iraha. Mana we anjing. Anjing bakal aya nya. Aya. Jam 2 ka dieu na. Nya ada besok mah Jumatan sonten sore, di sore menyalase gitu no. Sonohun pisan cenah kamari. Nya tos Jumatan nya paling ke dieu. Pas Jumatan tabu 2, tabu 3 sasar. Jadi puguhnya. Sonohun kamari teh, mun kamari panggih mah bakal jadi. Salamannya. Salaman, bakal jadi mare ayam teh. Oh, duanya. Kamari teh jaba kamari teh geus nempo. Oh, atas nempo mana Nempo ono? dina YouTube beurang nempo. Alah. Ono minta hayam Teh. Jadi rek baru nyanak we ka ditu deui. Bakal masih kan. Ono nasna teh ayanya badami teh hayam teh nya. Kamari teh ayanya. Cigana mah kamari teh naon atuh? Kamari kemis. Pasaring Oh, singa. Nya bahasa kamari teh ninggal teh asa itu saha itu coba teh itu anak aya duaan. Berarti tole. Oh, nya asa-asa bisi sema, bisi anu urang Garut nya ka dieu, bisi rencangan AA, ditaros asa-asa. Padahal tole eta teh ngajakeun yang pernah ono. Paling ninggal wae kamari. Ninggal wae nya kamari kieu. Apa mereka degan tolenya? Terang. Degan anak, ninggalna kumaha kumaha eta tole. Dedeganana. Nya Asa ubah jeung baheula teh bahasa ke zaman sekolah. Ubah. Hari ayeuna mah gerba. Nya gerba Ari geus. SD kumaha? SD mah gerba alit gitu.
berarti udah orang Jawa mah galonok Ini galonoknya robah-robah ini dirubah-rubah kumaha we seperti YouTube-nya kamari ge cenah hayang pami jeung tono cenah atau selami pami mah krisun cenah nya sun panjana krisun ku toleh nya nya cenah teh seubeulnya puluhan tahun hayang kahibur kamari teh ngahibur toleh teh hayang kahibur teh naon keur galau wae teh toleh teh keur galau hayang kahibur ku tono. Alhamdulillah cenanya tono bisa emot kene abdi cenah apal kene oh saur tole teh oh anjingan bakal ka dieu besok insyaallah bakal oh yang silaturahmi mareunya silaturahmi dia jeung rerencangan kan kema tono teh bisa maprayaan saha ka aing nya kayak wabi jajab pada itu kata aing kan aing silaturahmi kayak jajab jeung abi jeung abi ka bumina urang jajab no geus eta oge kitu parencangan sanesna kalau jajabnya nya kan sanesna ka sandranya tah sandra ya kita yang kena atuh teh Chandra sono udah tuh subuh puluhan tahunnya ngaranjing babaturan mah teu miceun nya teh miceun alhamdulillah bawa pepenak mah biung teh nasihan ya naros yang berarti nya kene apal ngere ka udah rencangannya teh paling ka Sandra ka Toleng kata-kata aing nya jajab jeung abi penting mah ieu silaturahmi nya nyara jeung rerencangan da puluhan tahunnya silaturahmi inti mah jadi kaiket ku silaturahmi teh urang teh manyangkeun iya siswa duduluran teh nya duduluran memanyakeun babarayaan jeung babaturan sok sanaos bageus ke zaman SD nya jadi sedihnya urang teh sareng rerencangan teh nya ulah sabi kudu atoh nya kudu atoh nya bahagianya nya rerencangan teh ala oge nya engke mah ono miliknya milik gede teh tah kitu kan atoh nya sareng aya babaturan teh anger milik mano nya teh anger nya da bergilir abahnya tuh ono geus sawi apa sawi bergilir nah risal batur mah cenah kieu mending nikah heula terus nikah ke rezeki namanya nuturkeun kitu kudu nikah wae nya aman abi na teh aya nya da kudu gaduh seki cek babat lah aya nikah teh sabarapa sekieu Allah sabaraha 10 juta encanena karka istri sekieu Allah 15 juta nya keukeuh wae eta kudu hayang nikah eta keukeuh nya kan bae tapi kan ari geus aya calon mah ya puguhnya puguh sa calon mah berarti jodohna nya jodohna teh nya waktuna mah keukeuh anger calonna teh nu langgar teh nya kan dina Facebook milih nya sangaranna eta biasa wae eta saha ngaranna Tia asana mah Tia sayanya urang eta teh mana Tanggalawe mana mohon Sukaregang asa ieu Sukaregang cekeuh dari pabrik kulit nya di dinya Sukaregang teh nya Sukaregang tempatna di dinya ka Bogor nya cakat Tanggalawe Sukaregang teh beda deui nya ka ditu nya teh Garut Timur tangge mah bawa teh mungkin kasih tole bebene teh nya tole tah ieu ka Bogorangnya ka Bogorang ci ka maneh mana abi na can angkat da ieu kanu kieu wae Allah ngaleut nya ngaleut teh mah da teu ngaleut bakal kieu lungsenya kan nomor 1 mah nya ngaleut penting eta mah da urang penting untuk itu mah bingung kita oleh ge enak ge leuleus kieu nya teh makan mah nya kurang kieu si tole mah nya kurang sare nya kurang bobo kan naon wae kitu teu setan diakal kalau jadi luntang lantung lantung pikiranana nya ada nya teu pancen eta jadi karang galau nya ban galau teh alah jodoh urang nilami senenya kitu nyamutkeun teh nya eta ge memang perkara jodoh dipikirna jadi galau nya kieu si tole teh nanti galauna teh keur PH patah hati di pakunan jeung awan nya keur patah hati nya patah hati jeung Bogor seorang teh yang ieu pepenak jeung ono nya sugan kahibur jadi ngarah teu ieu teu nya lu mencari nya ancelong gitu nyari share ancelong teh kitu nya
gelis no soalnya Gelis ulah. gelis kamu aja ngelawat mana ada iya cenah bapakna teh benar iris ulah ageung benar hiris juta budakna teh toleh nya ada toleh ge penak di kitu nya na HP sami siga abinya kayak akhirnya orang telepon itu oleh nanya telepon oleh abi iya aya di dia di tembung anak gitu kemarin hari kami abi mah kamari mah ieu nuju si ieu didamel heula nya sibuk kitu hampuranya entah enak mah abi nu dipulih heula hari ayeuna mah telepon hari anjing mah rengse kitu nya ayeuna nuju rengse rengse bari kali mah diantosan nya terus tapi tos Jumatan kitu nya mun anjing mah mun ayeuna hari ayeuna mah da sontan nya teh mun ayeuna toleh ka dieu oh ayeuna teh toleh cenah ka dieu oh bah ditelepon ku anaknya telepon ayeuna nya ngobrol jeung ono abi nuju di dieu gitu diantos ka dieu gitu orang silaturahmi jadi puguhnya iya ayeuna tah ya tol aya tono ya iya abi hangpa penak hangpa penak hangpa penak iya abi kamari mah sibuk hampura nya mohon bro. Oh, jika prokol aku mangan. Keprok, kieu tah, kira. Oh, jadi ustad terus nya alah jadi ustad gayanya. Jantan ustad di dinya. Mohon alhamdulillah. Oh. Ari ieu mah biasa we nya. Biasa. Ari jodoh ka urang mana? Jodoh. Abi, nya. Oh, tebih geuningan. Abi mah jodoh mah jorok. Oh, jorok. Cenah ka bojong loa. Cenah ka bojong loa saur anaung. Mohon, eta mah ngora. Oh, ngora. Jantan sabriji istri teh. Namanya tilu. Oh, tilu. Biasa we lanong. Alah, gaya. Jadi dia mata acan. Jadi dia mata acan. Encan. Kudu serius. Toleh, kudu serius. Serius. Kayak film no. Ada tanah rek kawin nya. Nya pulang. Oh di paras. Lain toleh ulem kerek tanah rek nikah ke orang Suarega. Mohon. Engke di ulemnya buah nikah. Nya cenah umur. Ya mah toleh bakal ka dieu no. Jigana mah etos maghrib bakal ka dieu no. Soalnya mah sok bari wudu deui. Nya ada serunya. Sama seru. Tolehnya robah aya jadi ustadznya. Nya ari ono biasa-biasa we cenah nama. Berarti toleh perubahan. Perubahan eta biji gajengan eta mah. Gayanya. Ti payun mah terang ayeuna ananya cal bau. Oh, terang bau. Caleuy sareng abi ngalayan kieu. Nya saya mah mencari teh kurang dahar. Oh, kurang dahar. Nya anu eta teh abi mah aya nu heureuy eta. Tuh wani kitu biasa we caleuy sareng amarwan. Oh, sareng toleh. Iya, tapi ari eta caleuy oge wanian kasusaha. Ulah heureun. Oh, karunya. Enggak lah. Sarieuna nya. Toleh. Marana Tolehnya. Da urang Jawa teh nya langan urang Jawa. Cenah ampun cek eta teh cenah. Wanian berarti ke sakolanya. Iya wanian. Ulah cenah bisa tajongan hiji-hiji tuh. Cek si toleh teh galaknya. Ngomong eta ge bangsa sandra ge heureuyan ulah karunya ono tajong angguran masiha nah karena si sandra ge awakna kuada iya ana mah kan jadi security no security ulah gayana geus urang teh panganjing tono kan kali itu urang kata sandra ana mah ada wageung buka urangnya benten siga ya pada mana di hotel keamanan hotel sandra teh nya ari pulau mah tos menakan tah sareng sandra teh acan teh sareng Aris ya sareng Aris mah jarang pernah sandra mah kan ironi atos deh damalna bumi wae oh damalna di hotel enak damal oh nya restoran bagian keamanan oh ngajaga gitu jaga ulah bisa uasin anu mau bisa anu mau kitunya babe eta tunggu naon sih sandar di dituna tunggu lu asin lu asin bisa nanya iya tuh salamin sandana sanda sehat ono sanda sehat gitu ya ono kangen kayak teh Sandra sehat gitu sanda sehat Sandra sehat ono kangen kangen ya
kira biasa tepang. Kira biasa tepang. Emot keneh ono teu. Emot keneh ka ono pirakunya. Bakal apal sana. Ya perengki ono kitunya. Perengki ono soleh soalna mah geus benar. Ya ti payun mah pangadananya tengah lawan abi. Mohon sareng ku tolehnya bang lawankeun. Da teu wasa teh abi nya. Heeh. Da abi ngaban kanu hate jelema mah. Bagus. Teu wasa kajeun elehan bae. Ge bagus nih enak eta bieu. Si kopiah enak. Alah, geus kopiah. Oleh kana robah kana nanti sampai diberes di rupiah. Oh, teh robahna teh. Robahna. Udah kamari mah edan wae. Oh, teh. Oh, sok di kieu wae mah nya. Mucalang-anceloknya ka ditu ka dieu. Oh, tah. Ancol penting naon eta biasana nu kitu ancol gitu. Ini abang ieu ditolak teh jodoh. Jadi we kitunya. Apalan bener. Cigana eta mah Lain jodoh mah nya. untung teu ngling-ling. Nya boh lumangling bahayanya. Kieu ge ya Alhamdulillah dia mah basa ditelepon di PC-nya di Di Kopea alhamdulillah. Jadi ustad di dinya. Ustaz berarti oleh cager. Oh, tetehnya Sehat berarti. Oh, nah di Kopea mah nya. Betul ulang ling-ling deui-nya. Bodoh lumangling alah selembangnya karunya. Karunya tong si kebatur ka ditu ka dinya. Alhamdulillah berarti olehna perubahan. Ya perubahan itu bayu mah kitu sok ancel-ancel wae. Acor ono apa? Nya. Beres teh baheula kumaha oleh. Nya orang kitu geuning ka ditu ka dieu nya. Itu di orang. Nya. Di bayunya ka mana coba teh ditaros teh Allah kolok ka ditu salinci. Jajan heula. Nya lah kapan keur maksudna atusan heula. Lebih bagus namanya ini. Kan pabaliut mah ieu geuning rarencangan ka ditu tadi. Pas kitu jajan heula di Pirari eta cek. Samare jajan oleh baheula. Sok bager. Sok jajan tah. Sawae baheula sok mare jajan. Ari Risman masuk oleh barager. Tah, ieu. Masuk baik. Masuk oge bari jajan. Tuh, nya. Kan sarieun teh nya. Bager. Yang kitu teh nya da karunya. Sieun tapi bager jeung babaturan nyananaeun kawan-kawan. Tah anu eta Sandi sok ka di dieu heureuyan wae. Sandi. Nya teu payun teh ayeuna mah. No nyesep ieu. Karunya bisa SD teh ya di heureuyan ku di dieu ampurna. Bisa kitu. Kan jeung tole anu panglawankeun teh ulah karunya duaan jegerna teh. Anu melanya. Nya melah. Alhamdulillahnya jalmi soleh. Nya anu penting hatena nya bae. Hate mah urang teh nya. Antep we batur-batur kitu mah nya. Urang mah cenget ulahnya ke batur tuh antep batur mah. Enak teh fans ono teh di YouTube teh panu resepkeun ka ono. Kan ono prankinya. Eta soban komen gitu. Oh, oke teh bakal itu teh nya terang. Gitu geus narung ono. Narung ono sadayana. Narung karomen. Karomen. Sarono. Oh, sarono rencana oge nya. Doakeun ono teh sing sehat. Nu penting mah sehatnya. Wargi doakeun abis ono sing sehat. Saha? Doakeun para wargi ono sing sehat. Doakeun para wargi abdi sing sehat gitu nya. Sing ageng milih. Cek ageng milih gitu nya. Itu abdi teh sing buru-buru hoyong nikah. Nya hoyong nikah, enggal-enggal hoyong nikah. Sing aya milihna ono teh. Saya milih kenanya. Jabahnya sadayana. Ditampinya. Iya, itu ini darah. Atos tadi sekali iya. Mohon ngarit. Pan ngarit heula teh domba karunya nya. Darai aku tahu nu maksudna capek da kamari nya ngarit. Mohon sekali ewang aku anu nya abi bagian ngarit atuh nya kitu sampai sekarang. Mohon sekarang. Da karunya rai kieu. Nu se babobo we teh tadi teh rai mah abi kieu. Bios Kurang tanagana. Nya kira ari abi mah dibedaskeun nya. Saya ono bae ke SD sok nyanyi. Kosok. Mending balam ke SD sok ieu no. Ono sore santa sakeun. Ku guru teh cenah menurut pabah nya ieu pelajaran nyanyi suha kayun cenah sareng saurang. Nyari batur mah teh cariasaeun abi nu tiasana mah. Sunda, nyanyi naon yang lagu wajib nih baheula mah. Mun ari nyanyi punten 10. Saha ono? Nya ari matematika alah
bingung gitu dah. Iya emot eta wae nya. Kakak bogoh wae mere jadi telat Tapi bisa mikir. baheula nyanyi. Biasa Baheula ka SD, ibu saha kapungkur. kapungkur ibu Cik. tik-tik, Ibu tik terus saha guru ono Ibu. baheula. Teti, Ibu tadi kelas 2. kelas. Ibu Yati, Ibu saha? ibu eta dah nu Bu Sumiati. Nah, cakap teh itu tuh rancangan. Ya heureui wae. Guru ono hungkulnya. Mantep Biasa aja, sami teh. abi oge ka ajar no. Oh, kaajar gitu anak oge, bager ka anak. Ono di antara baheula ka ibu guru anu di sekolah zaman SD yang paling dipintar resep ibu guru saha. Ibu tik-tik, Ibu Tikti. bager nya ono teh Nah, doakeun nenek Ibu Tikti. Oh. Ibu kumaha sehat. So, Ibu Tikti kumaha sehat. Ibu tik-tik kumaha sehat. Doakeun ya, jeung panjang siswa. Ibu mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehatnya ibu tik-tiknya. Doakeun ono Doakeun ono jeung aya miliknya. sing sehat. Jeung sehat ya nya. Si ibu nonton no. Oh, katanya gitu. Nonton ka ono apa kene gitu. Alah. Doakeun ka ono. Ya si ono kalah ku kitu-kitu nanya. Heeh, sih nah. Doakeun guru Ibu Su. Ibu Tikti. Bu tik-tik doakeun jeung pada sehatnya. Ibu Bu Sumiati, Ras Bu Sari. Ibu eta kelas 5 mah. Ibu Yeni. Oh Bu Yeni. Bu Yeni. Ya bukan yang buatan kene kalau ka rapaleun kene. Kelas 5. Wah, itu. Apa naon zaman keresok nyanyi ka hareup teh nyanyi naon perkara sabeula. Oh, nyanyi abi. Heeh, baheula gitu ku zaman sok. Nono misalkan ka payung nyanyi. Dina hareupeun bor teh di payung teh. Nyanyi naon baheula. Oh iya, gugur pahlawanku. Lagu Gugur. pahlawanku. Cik apa kene teh. Cik bae saleutik oge. Oh, yang penting mah terang nya. Gugur bunga teh judulna teh. Gugur bunga. Gugur Gugur pahlawan. bunga aku di. Tah cik sok. Kene teh cik kumaha nu. Oh laguna teh. Oh. Gugur pahlawanku. Terus kumaha? Entong bari seurinya. Mah, sama itu naon. Tunai cuma janji satu. Terus Gugur yang bari seurinya. Takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku akan sedih, hamba ditinggal diriku kene. Apa kene? Sedih eta teh nya. Sedih eta mah sedih lagu pahlawan baheula. Lagu pahlawanku teh. Repna teh ieu nih menang repna teh. Repna nih telah gugur pahlawan. Teng gitu. Sok repna dulu ya. Telah Gugur pahlawanku. Teng Tapi kumaha? terus plak tuh gitu. Tahu zaman-zaman ke sekolahnya. Nya tuh Pak. Cik mah lagu sunah naon baheula. Lagu sunat. Ning aya loba yang baheula keselilin. Oh, bangsa es lilin. Cucu gitu didorong-dorong. Oh, cik sok apa? Dibantuin mah gitu. Sok nyanyi sok nyanyi. Es lilin mah cucu didorong-dorong, dibantuin mah. Alah iya. Singkat tarik no mereka. Ada punggungnya. Lilin mah. Cucu didorong-dorong, dibantuin mah. Hilap deui sakedik deui. Ya tambah sunatnya. Iya ban, terang, bahasa teh mah terang ban. Apalnya? Ngomong da iya ban lagu ayeuna, seueur mah. Hari abdeulinya Pan rek ka dieu wae. Masuk dina ngupingkeun. pakai headset. Nya, Ono asa. osok. Aya tembang teh diturutan. Ana resep lagu naon? Naon sih resep lagu naon? Oh, Ngadengkeun laguna. teh sok resep lagu ngadengkeun lagu dangdut naon? Iya, Sunda atau lagu rock? rok. Rok mah, teu rok mah teu ban. Iya bahasa Sunda. Sunda. Kan resep enak lagu Sunda. Lagu ono resep lagu Sunda. Naon judulna? Biasa weh. Cik kumaha? Mayuna ieu mah. Ono ayeuna hungkul. No karame ayeuna. Kumaha laguna teh no?
Ari cinta gitu siksa sanes kotok ngejek oh epita malahnya sok kira lagu kenal kenangan hari cinta kang sanes kotok ngejek terus jala kayaknya teh dinas tak cocok sok gerak tentang isin-isinnya sok hari cinta kang sanes kotok ngejek ditutup-tutup tuh kayak sidih terus udah bari serinya seri wah sok gerak sok hari cinta ya sok mah nyanyi nate hari cinta kang sanes kotok ngejek dipikir-pikir tuh kayak sidih terus cinta deh kayak kapelet lagu epita malah rawasnya lagu rawasan tuh segala apa nih ono lagu epita malah gitu oh teh ngapang rawasnya tapi yang penting fotonya sebelum kuping kan pandai na headset dina dina HP oh banyak ono pengarasnya nyawa resepna sih bangsa iya dah bangsa lagu naon lagu naon Rita Sugiarto sekedi kita sudah kosok mana lagu-lagunya lagu-lagu artis neo sih kumaha lagu Rita biasa kieu kumaha gitu sih nyanyi kumaha judulna terang nyanyi lain cik saeutik gitu oh entong panjang teh bahas eutik gitu panjang teuing lila yang penting mah hiburan ya kumaha lagu Rita kieu sakit diriku ini gitu terus yang telah lewati gitu terus tang barisiku ini yang telah lama tinggalkan tang baris seri biasa baik sekedik da ieu teh fokusnya baris seri wae fokus sabayep mah sebaik da ieu ge lagu dangdut anu kumaha eta bangsa anu ayeuna naon kumaha anu dina eta dangdut nya kumaha lagu naon lagu naon geus eta mah terang kumaha lagu naon judulna anu terang abinya sih kumaha gegerenengan kumaha tatoe bisa lagu naon oh toilet itu biasa siga ono kalau bisa mana mah lagu naon Jawa oh apa lagi ge bahasa kumaha Jawa make ojol ono gitu apa ono geuning nya abi ge lagu Jawa tiasa lagu si kumaha cek lagu contoh lagu Jawa meh tole kelehkeun ku ono pan tole mau lagu Jawa bisa lagu Jawa oh gitu orang Sunda tapi bisa lagu Jawa cik contohna jero tresno terus wo sok nyanyi wo liyo bisa teman jagonya pan kelas 5 teh nya bade ka kelas 6 teh ka bujang keluarnya mau diteraskeun mah tiasanya keluar nya da ka bujang ieu ban kasedekeun ku sepuh barang emang bade ka kelas ieu genep alah kelas 5 mohon keluar jadi keluar we teh nepi kelas 6 nya ti payun teh dari kelas 5 genep naik ibarat ke sekolah pindah kan PSD bodoh bodoh si Gabi sekolah teh kentet nol wae tapi aya naonnya janten ustad alhamdulillah batur ge nya kalehkeun eta berarti ayeuna merubah robahnya apa dunya teh berputarnya bagian anu sedih keur sekolah mari ayeuna mah njungjungkeun nya pan robah bergilirnya ayeuna mah pandunya teh berubah jadi ustad terus ageng mah kitu nya cita-citana teh nya cita-cita urang teh meuli mata ngarenya ada teh anger pan di kumaha kawasanya diaturna ge boga urangnya nama penting mah ikhtiar nya jadi puguhnya penting sehatnya
anak toleh kahayang kono kepatahan toleh kudu sing daekan gitu tau patahan oleh sing daekan toleh cung daekan ya wabi di eta jabah ini kudu kersaan hayang tereh mah nya yang bareng tereh jodoh mah kitu nya gitu doakeun ku tong yang penting mah leuleus awaknya patahan ulah basare wae gitu nya tong seur bobo wae kitu nya toleh ya buruk ke panu kahibur enak mah cager kono katakanna di popea oh ya lah cenah emot cenah kumaha cing kieu alah dia teh apa tadi kenehnya saya tahu mah emot ke sekolah lah sedih ono moga kenangan kenangan mau dia nyanyi mah kenangan tetenya lagu-lagu kenangannya lagu lawas gitu no oh eta teh jarang dihibur mak eta toleh teh oh da ti payuna jarang dihibur nya udah puluhan tahun teh nya ono hiburna apa sosorangan oh eta teh oh sorangan teh sorangan sareng hiburna sorangan mah nya jadi tepuguhnya kan ieu teh ari modal abing mah dina headsetnya hiburan tara manehna mah oh tara kuncaan slow gitu coba mah uncal ancol wae nya tu balik toleh mah kudu seur hiburan nya kapan abi ge matak awet teh nya seur hiburan kurang tak awet ngoranya awet ngora ari teu hiburan atuh teh pupusnya jenuh jenuh siga ono nya aya ono mah kaelehkeun nya go ono mah kaelehkeun da hiburan wae nya sok ucapkeun ka palawargi pala wargi jeung sarehat sadayana nya terus amin doakeun jeung ageng milih mohon abdi nya jeung enggal gaduh jodoh nya fans berat ono ngapren ono kitu nya kanggo jeung ageng milih kanggo penggemar ono nya mudah-mudahan sih sehat jeung sehat sadayana nya hilap subscribe nah prengki ono nah hilap subscribe ulah hilap nah gitu cacar bios spasi nya nah eta komen like gitu komen like jadi puguhnya puguh gitu jadi puguh kalau ada wargi nya nah itu apalagi sadayana komen ukeun nya komen ukeun gitu subscribe gitu lah bisa subscribe ulah hilap ya, panco terus channel Rahmat CCTV channel Rahmat CCTV nah gitu jadi puguhnya top sampai jumpa kembali atur nuhun sadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good The best performance by Alredo Repeat Party Remix